Wilujeng sonten pamirsa, euy deui sareng abdi Dewi Devina Argaya di Nepal News. Umpami biasana urang ngadangu kagiatan mabok-mabokan dilakukan ku barudak ngora, waktos ieu fenomena anu teu biasa parantos kajentenan. Kagiatan mabok-mabokan sanes deui dilakukan ku barudak ngora, tapi ku lauk-lauk di Bengawan Solo anu mabok ciu. Fenomena unik kajantenan di Walungan Bengawan Solo, Kampung Sewu, Jebres, Solo. Warga satempat sareng ti wewengkon Sukoharjo rame-rame turun ka Walungan pikeun ngaburu lauk anu mabok kusabab kacemar ku limbah ciu atawa alkohol. Kajadian ieu dimimitian ku munculna bulau bodas di beungeut Walungan. Gelembung ieu janten pertanda yen limbah ciu parantos sumebar di sapanjang aliran Walungan. Akibatna, lauk sareng udang mimiti ngadeukeutan ka sisi Walungan dina kaayaan mabok. Warga anu nyadar kana fenomena eta langsung turun ka Walungan pikeun ngamamala lauk anu mabok eta. Fenomena ieu ngagero perhatian seueur jalma. Henteu ngan ukur warga satempat, tapi oge wewengkon sakitar anu hoyong ningali sareng milu ngaburu lauk mabok eta. Pancemaran limbah ciu di Walungan Bengawan Solo janten perhatian utama pamarentah daerah. Lengkah-lengkah pikeun nanganan sareng nyegah pancemaran anu leuwih lanjut keur dibahas supardos kajadian saperti ieu henteu tarulang deui di masa nu bakal datang. Barita ieu janten paringatan pikeun sadaya pihak pikeun langkung marhatoskeun lingkungan sareng dampak tina pambuangan limbah anu henteu tanggung jawab. Demikian warta ti abdi, wilujeng sonten sareng dugi ka tepang deui.